Man, panghitungkeun ieu sabaraha biayana omas ulah dibungaannya. Wah, wah, kebetulan orang malu bungaan. Iya, rencanana rek dikumahakeun ya, rek diganti ku naon ya. Rek ku naon deui ya teh atawa rek di beton dicor kumaha ieu. Di dinya we dan nu paham kena bangunan mah. Oh, Aya urang mah panghitungkeun bahan bangunan mah alus. oke. Siap. Kurang ceknya ya kabeh bangunan we. Selesai. Tuh kamar bos ya. Nah, ini kan ya bos. Tuh kamar. Kedua ya bos itu retak. Retaknya. Tuh. Yang iya masalah nu hareup kumaha bos? Ya, pokoknya mah saya mah hayang beres we. Gitu. Pula keanginan saeutik jadi runtuh. Oh. Dari dinya nu paham. Ya dekorasi teh kumaha? Erek ku pagar awi atau aku pagar besi? Ya teh ku pagar awi atau aku pagar besi bos tah nu ieu. Nah, bisa mah ku ieu we ku ieu kan ku sapu awi bisa tuh. Ku sapu awi lebih murah bos, ku sapu awi mah. Lebih alus ku sapu awi. Nah, tapi teh lamun aja lemahnya ya kurang ya. Nah, eta mah resiko. Resiko kecuali kan handapna ente make ieu balong. Sisi-sisina make balong. Atau dicoba. Justru eta cenah ti ku jubar nyarane. Harusnya atuh we. Nah, ayeuna mah aya rencana mah numpang alus kumaha di dinya we. Saya mah pangitukeun sabaraha ayeuna. Oke, siap. Ya hareup nanti kan ka tukang. Ka tukang. Kumaha do? Teh nu ieu ente Tah ieu teh make sapu awi kumaha tah? alus. Anu ieu teh nu pagar anu ieu pagar nu itu teh alus nama anu cetan teh berwarna dengan merah kuning kelabu di langit yang biru dengan. Wah, kita pelangnya, pelang. Oke, keramik mah atau anggar wae kujukut nu kieu. Wah, aku juga parang-parang di pelitur atuh mah ame alus. Oh, di pelitur. Ya. Oh, siap. Jadi kan Siap. lamun ke urang boga selingkuhan teh kan geus alus kieu teh ngeunah. Ya, beungeut teh alus gitu selingkuhan teh. Tapi omat ieu mah janda burik, janda geulis. Siap, ku aing dibantu aing bagi gesek-gesek oge bitu atuh deh. Kela bos. Kela bos. Asa wau itu Ayo tuh orang turun. Ayo. Jong. Oi. Naon? Budi, mana yang make opan naon? Urang mah make opan bala-bala ge. Alah bahaya anjir. Nah aku naon gitu. Kumaha lamun minta kopi jeung ududna sih sok. Lain lauk mere meminta kopi jeung udud mah paling ge di dinya ge. Apaan wae di nya mah bud. Hari ente opana ku naon ge? Kusna capit nyangut mah nya. Aduh dinya mah dikan liar ge. Sampai kata gondongan oge mau nyangut atuh. Ada dinya cager. Cager nama kan burung. Nyangut belah dia mah geuning. Belah dia. Menujang hayah punah pinah. Bae we, nu penting mah nyangut. Bener tuh. Aing jailan sia Budi.
Alah, lepas deui jigana ieu mah ye. Benang teu. Henteu lepas deui jigana mah ge. Keun teu naon deui ku urang. Urang mah nyangut-nyangut. Ah, moal atuh da di dinya mah teu boga jampena. Wah, tingalikeun sia Budi. Anjir. Ah, lepas deui wae mah euy. Kan sia teu menang wae. Daripada itu teu benang-benang, geus we tong nyangut sakalian. Ah, enak orang jampean. Kuat kait kikirin til sirip ngait kana itil celom gerawil. Masih jampean mah gara nyangut. Ah, Nah, ku aing rek dijairan deui. oke, nyangkut deui ge. Ge. Anjir. Copet ge, digabereun kene deui. Lupa majikan didinya. Najis deui mamawa nu kieu. Budi ah. Rujit. Ah, rejit kieu. Takan ge yeuh, rek museup teh mandi heula geura. Leuwih ti mani urang mah ieu ge. Ayo ah, udah urang pindah ke belah ditu ah. Ayo. Oh, halo dia mah. Enda ti belah. Maneh mancing ti jam sabaraha? Si jam 2. Menang eta teh laukna. Menang ka nyeri anjir. Mana? Aing kudu make otak. Ayeuna percuma mancing teu meunang lauk. Cek aing mah ka pasar meuli 1 kilo. Bawa gubug aing mah. Heueuh poho. Karena kepikiran ku urangnya euy. Oh, nya poho mending keneh meuli lauk ke pasar. Poho Budi.